Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boy Studio sekarang akan meliput Mapag Panganten. Neng grup mana? Grup mana? Grup mana? Biasanya meliput dengan acara pernikahannya dari rumah-rumah ini Rumah Seni Rumah Panggugah. Nih teman-teman, kita lanjutkan Mapag Panganten. Yuk, duit Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat nyebut asmana Allah. Lumahulas durumah. Urang beri sejajak seni Upacara Adat Mapag Panganten. Sejak dikawitan. Itu cepropi ningali gadang bertendang gagah nan perkasa ieu neng Sofi jadi camperni ningali urang Mapag sarayana mugia jadi rumah dengan sakinah mawadah warahmah dia urang sanu-sanu geula anu maha agung nyacu uang di dia teh dah tertib cinta rapi sangkan salamet tur barokah urang rajahan heula kadinya arah Dewi Bang mun sampun kana agung jeung sangat berkular gawas di langit patingkar edip di barang pating pulisik belar di alam
Sumedang Sindang Raya boba dewek salah manggung ya aduh aing di lembur Sindang Raya menikah rempong ngerariung kieu marugana dewek dokter monyet lain sok tingali di dieu aing debi mah lain dewek teh sok poho ka Garut sok mawa ikan hiu genep karung anu kahiji ikan hiu gahakan jaat I love you ke bapak jeung ibu hajat bahaya dari cedah kamplong Bandung aya deui hiji deui sadeh ikan hiu cakep gitu sadeh ikan hiu ngadeukeutan pipi I love you kaneng Sofi dicep Rofi alah aipah banyak yang teh mulai anu kapak kaulan gitu mun atuh rek ngaka dieu tapi uwa di dieu batur pakumas di Sindang Raya aya nu tinggalin aing mah aduh teu kagemol moal Dewi mah euy da eta nyalik sih gue pagawean teh di sisi jalan bari jam mabar Mobile Legend kuatana ueuhan alah urang ka dieu teh teh sorangan dibekal jeung si Abu jeung si Abu teuing tadi mah dipipir di sawah majarkeun rek panen di sawah batur panen tutut kututut alah aing jadi inget hayang tereh-tereh di Sumedang ieu teh ka Garut cenah naik naon naik tutut aduh aing teu kira-kira bisa deui mah jeung ka dieu atuh samu teh ye di mana islaing alah aing moal keluar sabah lagu mah bapak hajat jeung ibu hajat macan nyawer sajotaan mah moal awak keluar eda kadieu aduh sade sabu lah sabah aduh kadinya rek keresakeun sarayang jang hei lain sabu saya datang waga di musikan ada aican aya nu nyawe rumah teh lain sabah ulah mi duit saya tingali naon gitu itu tingali lamun mi duit itu dihitung deui nu modok sabaraha mana itu tingali dapat tangan teh teh ayo ade urang ka ditu Sekar aduh
kita tadi iya di bakal aduh pakalangan sadu dan di dia euy ada ada siapa Sekar jaga pikiran beda jadi pikir pada keluarga mata terus nyamui mata terus nyamui kita bongkar 50 terus dibayar 5.000 wacan ike doi tong mi duit sih teh ada yang coba kadinya 4 bulan perung jeng sejati. Ya,
Nakinya cimat oke nulami di hati-hati kalau tangan kedede siloan sairing hati wani mangkat sanyamuan lembutan Penaki Cimatawani tidak ngomong rumah dan tetap sebetul ayo didatang tuh eta jimat sanggane hirup salawas sauyun binga anaki binga utaya pamadang babarengan sauyun rukun tur tiga hirup tiga lawida jadi jawaban kunjung lu sangkan ayah kuda turpa pikir